Rabbil alamin. Puji syukur kanu agung wirehna incu aki Elga. Alhamdulillah ayeuna tos resmi jadi istrina Aiji di Bandung. Alhamdulillah leungkeun pisan araki mangarasa bagja bingah ka giri-giri bingah amarwana sultan. Egi oge Elga ku abdi didoakeun mudah-mudahan sing dipaparinan kalancaran dina rumah panggina oge sing sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Oge haturan ka urang Ciberem Kulon Wetan sadayana wilujeng teman sareng aki di rombongan Ais na anu eta di Lebak nyamoyan di pamoyanan papanggih jeung urang kami anu keur bener haraja padep padayeuhna wangi sakitu raja ti ati mudah-mudahan diijabah ku Gusti Anu Maha Suci. Aduh nyeri cangkeng bang biasa didarak-darakeun cenah bang darak-darakeun sok darak-darakeun iya urut panen ieu cenah aduh aki teh panen Pak Coy kamari di Lebak sakali cenah teh sayangan sakali didarak-darakeun ieu bang iya paya merah cenah kamari cenah Kang Aris hiji darak-darakeun iya kersalanah bokor kamu iya ke Majalengka eta mobilnya hayang pesan hidroponik bakal bakonya kangnya iklan mah biasa nanti lamun sekali iklan teh 50 biasa no Kang Aris eta mah kewe di DM alhamdulillah aturan ka panganten sakali oge urang Bandung sadayana kekekeknya meser emping ke kadipaten cakep cara Indonesia tapi ka magrib Ibu MBK badai setor ulah di meja-meja MBK mah tata ini alhamdulillah ini selimer Ibu ikhlas Ibu ridho nabi handai atuh Ibu
Nyok sok jero si Nini Gusti. Aki Aya cenah ini. alhamdulillah akhirnya urang teh nembe kaluar oge nya tingali mitos baradi rugi aki. Eta bener awal yang baik. Tah gitu awal yang baik. Ini suara siri wae. Asal sareng geuning. Meni beureum gitu. Nining mah istri swasta. Cicing Nini. Cicing ulah rewe da dewek teu moal ya. So atuh aki geus ngadoakeun acan. Aki doakeun ku Nini. Kela nah ieu teh di benteng aki. Apa? Teu nanaon apun kitu kaangan ku eta sakit. Aya dua nu hajat aki. Hiji. Oh hiji. Sudah teh jadi benteng aki ya. Disekat. Aki sok ngadoa ini deh doa. Nakun ini orang doakeun mudah-mudahan anu tos masihan kan ini sing kagentosan ku Amin ya rabbal alamin. Terus melebat ka surga na Allah Subhanahu wa taala. Pisan cenah ini. Anu teu acan masihan oge aki kun ini didoakeun sametana sing lalunas. Amin ya rabbal alamin. Ditararik aki ya terus sametan manya. Mul eta oge aki sing lebat oge akinya. Naon nih? Lebat angin aki. Eta tanggung jawab ini mah atos lebat angin mah. Aki. Pan urang teh ngadoakeun atos. Oh aya keneh. Aya keneh. Oh. Aki tuh. Tas Ibu aya keneh. Ibu. Aya keneh. Ayah Amangna, ayah Uwanas, ayah Bapak Wawan, ayah Bapak Herman, ayah Bapak Yayan, ayah keluarga di Bandung. Pokoknya malebet dinten ieu mah sok urang panggilnya. Ayah Dewi, Pak Herman, atur nuhun. Ayah Bapak Wawan, enak itu. Aso lale. Cenah ini bener. Keur we sore. Masakna pupuh aya di ini panitia ini ayah rekan pengantin ini. Aya
turageun ini bener. Keur we sore. Masakna umroh Aya Rizka teh. Ini panitia ini aya rekan panganten ini. Kamana deui teh hiji. Nutur-nutur MC aing teh capek. Aya Kang Haris sayang deui bageun. Kene ambu Lain teh hiji. Ini dia mah ngeresep anu susunya. Susu murni susu calon merah cenah ini apa di dieu mah aya susu kambing eta wa teh jadi badan susu ini teh susu kambing. Ah, itu mah ini teh domba nya. teh domba mangan kambing cenah ini. Aki Aya naon anu urang teh nya silaturahmi atos. Atos. Najan teu sadayana oge aki nu masihan. Nah, di sini nih gini. Inu ibu kayak urang bagi dua hitungnya. Ada nojosan ini sawe. Aki nanti ke kolom link kana waktos MC batu kakinya. Bener. Iya tek lebih ke tengah poe tadi nama ini. Oh teh teh naon dia tuh ka tengah dinten. Oh teh naon Aki. Nani anu gempor teh. Jadi pencetan jadi. Karunya di Aki itu penari tinggal di Bu Oki dan kawan-kawan. Bu Okinya aduh. Ayo tuh ini ya. Tahu nama orang pakaulan. Pakaul. Nah situ di dia masuk ahli wasir. Ayah ahli wasit. Ahli naon? Laguna naon Wajid Siliwangi. Wangsit. Nyaksi.